Duh, ngelalieur kieu gara-gara ngadahar daging sapi loba teuing lah enak. Rek dengan ubadna we nah ting ka mana dengan nama. Duh, ieu teh geus lebaran makaron atoh karon lieur aing mah di heula. Ngalieur kieu Heeh. Tali lieur aing gak tuh muter-muter bulu. gara-gara weureu daging sapi. Daging sapi tukang nyate tuh dalah. Ayo lah. Mah urang yang heula ubadna. Malana ada kamarana. Jangan obat yang sirah. Yang sirah. On, daging sapi mana geus beak? Ketik lah. Ya on. Meuli obat yang sirah. Yo, tinggal baca heuh. Meuli obat yang sirah. Oh, ngomong ka tadi. Ngomong das. Enak pangangankeun ayo. Aman. Ayo ya dieu. Ayo. Ayolah gecek. Ini kan geus puting eta we. Lah, mending teh heula we. Dulu ke mana-mana. Ka dieu urang nyate euy. Nah, teh asa kumaha enggak? Lu mana mah nyate geus puguh weureu daging sapi ge kelas nyate. Geus 100 subscriber. Subscriber itu naon? Kena YouTube. YouTube. Heuh. YouTube channel naon ngaranna? Paus. Oh, enak era nah hijau. Bung cuma itu tuh haus. Oh. Urang nyate, bebel. Ngalieur kieu lah. Ayo enak. Pami jeung artis. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama dia. Sion. Wah, bapak teh nyanyi wae. Hayang besek tawa. Siap. Kabar bangla. Polsek sasagenan. Ih, aing si bapak cok-coknya teh. Hayang besek yang. Naon? Polsek. Ya Allah. Siap. Asuh. Tuh kan ngana sih on. On hayang nyate mo. Nyate mo. Nyate mo. Hah? Hayang kate. Kate. Oh, siapa on? Ih, siapa ada hayang kate dalam kate we. Yo, tinggal itu kate. Kate. Goblok lah. Tawak sa. Goblok. Oh, nyate. Ngomong dia. Ada nunggu sih bagus. Kapan cek siapa bieu teh kate naon kate teh. Kate mah hayang nama ini. Ayo. Si Joker. Ya kalau orang ulin yuk. Yuk. Nanya. Urin. Nanya. Lah, situ kumaha hari. On nyate Nyate mo. mo. Enggak. Kate deui. Air yang berkidah. Bismillahirrahmanirrahim. Erek. Kate mo. On. Hayu nyate mah tuh. Tadi dah. Itu maneh? Ayo tuh nangis kadenge masih goblok. Ulang nyate lah. Saya gerak kepet dane si goblok paling biru kiang. Lah, iyalah. Ayo. Ya. Nyeur masih TP kieu. Aliran da. Si bismillah meureun. Tapi jero nama hurung Uno adan. Corona meureun. Dobrak aing masjidna. Ya ke masjid dulu apa ya? Ayah kita nanti mana? Ustad. Ustad. Naon ka radio? Nyate. Salat ka masjid mah nyate sia mah barbel teh. Bacot Ustad. Lihat yang di semai korong. Eta di kamari salat Id PPKN tawa. PPKM bebel mah. Oh, PPKM sukan PPKN. Eta bisa gitu nya PPKM naon artina? Oh, ini malah baru disingkat. Oh, PPKN teh pelan-pelan. Naonnya pelan-pelan keluarkan nampak. Oh, PPKN teh ieu meureun. Pelan-pelan kita miskin. Itu nyate naon? Daging naon teh? Daging ayam. Daging Ustad, heeh. Kok aing ala gara corona lila. Daging Ustad, nyata daging. Ubaran heula sok lah. Daging Ubaran heula. Aya tuh orang nyate. Itu tadi sieu duaan ayeuna Ustad kate naon kate teh coba. Bebel teh ku aing. Anjing bener. Aduh bismillah. Suku jerit tetan. Enggak lah. Siap ge pada menyeri euy, padahal nyeri. Tuh anjing. Kemana? Nyate. Namun sia. Yang kate atuh
Nah, eta teh suku teh juga anu jadi euy. Lilinian kini bukan sing sireumeun kok. Oh, sieun-sieun. Si Ustaz mah gelo. Kuateun euy. Duh, hayang apel euy jeung si Repa. Geus dipikok kieu. Rade euy. Si Komeng mah geus ini teh heula. Katanya mana si Putri? Ah, anu lah batur we. Duh, geus ganteng euy. Pak, anu aya matahari dua. Ing aing geus lila teu apel katen ieu si Rara. Ah, aing ngeunengan lah batur, batur geus apel. Ek apel euy. Erek bunuh diri tulak. Sama taruh di duluan si bebek mah. Saya ke mana? Erek apel aing mah. Aku aing ge apel. Kayak masih Repa. Aing teh masih Rara. Ayolah. Yuk, Urang nangan heula si Oon. Jeung si Cukar. jeung kabogona si eta kan. Jeung kabogona si. Ah, enggak ek apel pula ah, jeung si Ama. Ini rena teh Agustusan Ustad masa yang ngayakeun pidato daripada lomba nyanyi pada ruguh anjing goyang-goyang. Mungkin ngayakeun pidato aing jangan baturna jarang lah salona bisi kayak masalah cek terus nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga mau ngeleweng anu bade ngiring lemah pidato sapados ka dieu sakali deui ka warga mau ngeleweng nu erek ngiring pidato ka dieu daftar sakitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus diumumkeun sia milu eta mah eta nah kapan lantar ngajakeun eta kolomba pidato jang warga mengleuweung kapan 17 Agustus maneh mah jadi tukang salona Mung ditato mah. Udah. sia kan ana tata di bawa naon? lama pidato babeus dia mah teh bang bejaan Ustaz teh puntung jigra jadi tukang miserna maneh jadi tukang salona kok jangan ngomong-ngomina. Hah? Jadi tukang salon Aja. ini trik Siapa Ustaz yang ngagas? dah iya on kan iya dah mari mah tukang ngomong-ngomong iya ngeri Dang dijual. di ome well dah dikit-dikit sebenarnya berkira pidato dah dikit Luas. awas yang berlegum ke mah dia sok ngumumkan kemana jig jor Kapara bapak anu hayangan duit jeung sampel mangga ka dieu. Oke lah. Salah orang. Adanya. bebel sia on di dalam musik tak lembatan naon dikan jongdet siapa kadang yang jutaan bisa Apa bang sorangan wae? ya Allah ayo duh geus ngenekan angkot nama angkot teh ka Maung Leuweung kudu nama diganti lain Maung lainan angkutan kota kudu nagen alung jadi angkutan Leuweung entong angkot jadi nanti kudu alung jadi angkutan Leuweung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarna warga Maung Leuweung adu bade ngiring pidato supaya kadieu daftar heula garancang berbel tadi aya naon kan ieu ere kita lomba pidato man pangetakeun lah pang jadi nya MC-an sok atuh mana mana ayeuna naon cenong bisa naon mana ayeuna jadwalna tuh ieu jadwalna teh bangsa eta ku si Badrun mari lo teh lah wargana we Badrun Kopi
pidato teh aing teh kaberangan tuh euy. Tat, geus can mau pidato teh. Acan, kalau kayak mulai ya. Dik kalau di dinya. Mana nulain? Main si bebek Can. Eueuh si bebek mah. Keur ngasuh mah. Mungkin deui ieu macan aya loba nu hadir. Sawarin macan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu can hadir ka deka warga Mongleuweung. Ka dieu. Perantau si bebek tah nu macan teh. Bisa wake nih meureunna nya. Keur berenang juga nama. Buatkan ieu ka bulu poho jadwalna. Mungkin. Ketang aya jadwalna ketang poho deui. Tuh, di jadwalan gitu. Warga anu can hadir teu Mongleuweung. Perantau suka dieu. Nih, itu etang pidato buah-buah ngus pidato na. Tak, ngucan pidato na. Mani kemana wae acan pidato nama. Di sawal. Oh si bebek mah. Bapak geus jadi sawah ya. Jing dieu tuh peserta mah tadi darinya dari yuk. Bosan tuh ada yang kena naon lagu wah. Man, siapa di setelkan lagu mau bebel? Gelenang cedak. Misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mah sahaya kan. Oh, ayeuna teh bagian sahanya. Tentang ieu jadwalna dicekal wae. Ayeuna bagian Ustaz Dede heula sok. Teuing, naik. Ustaz Dede. Saya pikir main teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz akan menerangkan sedikit hadis ya guys. Tidak usah Bapak yang ada di eta pelangkakan tip disensor. Oh, Karena ada yang di TikTok, ada kerawan yang jogetnya. Nah gitu kan katanya hadir aurat untuk Nah, si Komeng juga nak osoknya. Kosong sekolah mah. Wah, Dan si cantik pindah malah orang ngebahas eta pacaran di dalam paling agama. Ayo kejegeran lagi, begadang. Itu tidak ada artinya. Begadang boleh saja. Asa ulah ngadu gedang cenah. Yang ada di sini jangan pacaran dulu karena pacaran itu dilarang oleh agama. Langsung kawin aja. Kawin, mana disebut di kumaha? Tunggu boboan terus yang memputuskan. Boboan siapa? Aduh siapa nih? Boboan siapa? Boboan itu siapa? Siap bebek, si Rara kumaha? Anjing siapa? Tahu? Putuskan an. Anda tahu iklan Demi? Tahu. Tadi endorse. Tak tahu iklan itu enggak? Tahu. Cari seperti iklan YouTube. Kayak ikan. Akhir Romil. Anda tahu iklan YouTube? Tahu. Cari itu seperti iklan YouTube. Ada tapi hanya di skip. Lebay aja. Ini enak banget pas Roma. Judi. Kita cek marani teh lebih baik. Judi. Judi. Balikan deh lah. Nah, mau dari bosannya. Judi. Reteng. Judi. Reteng.
pakai lagu aku. Begadang jangan begadang. Awak enggak ada. Ustaz lucu oi. Oi. Allah. Terus lah, segitulah. Insya Allah juara. Wah, ayo nyaho dah. Wah, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebek teh bade pidato, ieu teh pidato bebek teh keur di sawah. Oma teh aya 3 kahiji doma, kadua Roma, katilu oma. Tak ayeuna mah urang rencana bebek di sawah we lah. Yo, bebek teh di sawah berenang, kekacapakan kena sungai, kanti kucing. Lucu enak. Yo, ari bebek teh kena sungai, da teu apal aya sungai, kecemplung teh kapok kotor. Bebek na teh pae. Tah, ayeuna orang kasawah we neangan eta urang neangan teh pare amejang barang daharuing bebek. Bebek teh bade mani kana sungai ketek kelapakan. Yo, urang teh boga cerita yo. Si Raka teh keur bobogohan jeung si Aul asana mah. Jadi pina jeung si Rahma. Cerai jeung si Rahma cenah. Cenah urang mah hayang kabogoh si Rahma. Aduh cenah. Eta yo. Urang teh jemring boga sapi jeung bebek. Sapi urang teh aya nu mau. Warna teh tukang mau sampul. Kamu gosi ama. Mau sampul teh di mana we? Di lupa ustad deui. Inu si koming di Pararao. Ayeuna mah sakitu wae lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.